Nah gitu kene keyakinan teu meunang sambarangan geus urang muqaddimahna heula deka Allah teh muqaddimahna sing bagus sugro kubrona rapi engke datijahna bakal bagus. Nah ieu teh pondok pesantren Salafiyah muqaddimahna geus bagus sugrona tinggal nyeun kubrona abeh bener-bener ke Allah. Kan dari pondok pesantren modern teu jore ngan eta mah berbau duniawi bagus neangan kapinteran neangan wawasan di pondok pesantren modern mun deuk ibadah mal bisa sebab muqaddimahna ge duniawi hari ieu mah deuk ukhrawi bener-bener ieu mah lain deui mentek ulah kaget lamun ke santrina bangsa paranjang buukna kukuna paranjang bajuna ge geus disese ulah kaget emang calon wali mah kos gitu itu pernah mondok mah teu nyaut lalakon mondok emang di pondokku mah nu mantek buuk panjang teu kaburu ngaji bae teu kaburu ya leuh mah teu rek maksud gaji ieu kula mah rek maksud teh sakadar ningali majelis taklim ningali pondok pesantren lain sakadar katingali kieu nu pernah nempelkeun seperak 2 perak di dinya lain sembarang jelema nu nempelkeun di balai desa urusanana lain deui jelema nu nempelkeun di pendopo lain deui urusanana jelema nu nempelkeun di hotel lain deui tapi nempelkan di pondok pesantren ini ulah loba paku hiji nempelkan di dinya paeh nu bogana nu jariahna paeh ujianana geus teu kudu dijawab ku sorangan paku bisa ngajawab Syekh Nawawi ngajelaskeun dina kitab kitu Abda Ubis teh eta pan nyaritakeun Munkar Nakir nu ngajawab teh urang make bahasa urang sebab malaikat Munkar Nakirna ngajawab bilisanil insan lamun Sunda nanya na Sunda deui malaikat Munkar Nakir Jawa nanya na make Jawa deui lamun Inggris make Inggris deui teu make Arab kabeh mun make Arab kabeh urang hese di sakola teu naon teu ye lamun nanya ka Ki Fudali mah malaikat Munkar Nakir deh Fud saha pangeran anjeun ngeunaheun kan coba nanya ka Haji Pendi saha pangeran dia nya molotot Pak atuh beda kan lantaran di dunia ada ge beda geus moal bisa ngajawab cenah di polototan ku malaikat Munkar Nakir loh orang keronjok sopo eta kos gitu le ieu ge nu ngajawabna teh kan amal di antara amal urang teh aya nu nempel di pondok pesantren ieu teh kadeleuna mah sederhana kadeleuna nama alahina tetapi munggu Allah makan istimewa sebab sebuah perjuangan jangan luhurkeun agama Allah melalui pondok pesantren atuh luhur munggu Allah paku hiji nu nempel di dinya bakal nyalametkeun ya Allah ya Rabbi Masya Allah duadak ieu mah beusi bae mah beusi tah aya nu deuk neruskeun bebe jala ka kula bagi 2 jeung kula bagi 2 cadang geus bantu paku iya ya aya di Pemdana upet sada aya ka Ambeun tentu henteu lah lain deui geus saja sok ka Ambeun bae puguh ieu mah henteu nya tah ieu lah jadi orang teh naon tah ieu na lamun boga keyakinan haju terbuka orang blak beda nempo sebuah bangunan pondok pesantren mah lain deui langsung teh ka langit ka ditu nembus Masya Allah saha kiaina ieu sih loba pagawean tah teh si kiaina sih heuh kitu banget tuh kan ya Allah ya Rabb. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin lain pondok pesantren ieu bae pondok pesantren nu mana baik ketika orang ningali pondok pesantren sederhana hina bahkan tetapi indallah luar biasa lamun kiaina teu loba pagawean kumaha nu ngageugeuhna
geus lamun kiaina loba pagawean atuh pondok pesantren ge kabawa ku pagawean kiaina dan mantep ulah loba pagawean eta pang hese-hesena jadi kiai teh ulah loba pagawean engke bisa hiber loba kiai anu teu loba pagawean kamari ge jeung berangkat jeung kula ka Mekah sabaraha naik Garuda hiber tuh siapa pas bae pan kos nu mayar bae heraneng berangkat ke Mekah teu mayar datang ka kuari atuh teu sah tah moga haji dage ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui kiaina ieu keur carita kiai hese ulah loba pagawean hiji Allah tenang tentrem kajeun ku kumaha yakinkeun ka Allah ulah cangcaya sebab dititipan ilmu ku Allah moal pati-pati dititipan ilmu ku Gusti Allah lamun henteu erek dikaallahkeun ku Gusti Allah asal yakinkeun. Tah nomor kedua ngawadahan jelema-jelema nu endeu ka Allah di balai desa mah wadah jelema nu endeu ka SPPT tetapi ieu mah pan ngawadahan jelema nu endeu ka Allah beuh haju disaungan ku urang dieu meuli kenteng meuli bilik nyaungan jelema nu endeu ka Allah ya Allah ya Rabbi geus urang dieu mah teu kudu saralat nyaungan ieu bae ka surga teu kudu salat teu kudu jatilok ieu jauh gadi Masya Allah kari lumadak sakadar memberikan wawasan nu noel nama tetep be Allah bukakeun geura mata hate urang deleukeun coba geura ge kabaha kawasaan Allah supaya hate urang teh terbuka sebab urang teh bakal kapanggih jeung Allah geus sabaraha puluh sabaratus jeung sabaraha ribu nu kurang kasaksian jelema nu geus barali ka ditu meureun isuk pagot teh ge urang bakal balik ka ditu haju urang pernah nyaungan jelema nu endeu ka Allah bentukna mungkin mushola mungkin majelis salim mungkin masjid komo ieu mah pondok pesantren mun kula jadi haji memi mun kula jadi haji memi urang dia ulah aya anu ngabangun aing sorangan kulantaran kula lain haji memi henteu kula ge sarua aduh ya sebab naon geus kolot mang haji memi deuk ka mana tuh Jabulu ti luhur ka handap geus wis kabeh atuh aja sanajan dibere parawan deui ge asana paeh di luhur beuteung haji memi paeh di luhur beuteung parawan kan jore kabejana nah atuh mendingan pake kabangun keur carita ieu mah betapa mulyana urang makuan urang ngentengan urang ngaiuhan jelema nu endeu ka Allah Masya Allah karim geus tah terbuka ya ieu mah sakali deui sakadar ngobrol menggapai apa saja menggapai segala sesuatu apa saja tanpa melakukan apa-apa itulah orang yang paling istimewa ente pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan bisnis ente pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan tani ente pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan jaringan-jaringan kemanusiaan ente pernah kaganggu ente pernah melakukan politik ente pernah kaganggu ente pernah melakukan ekonomi budaya ente be hiji bacana kiai kos kitu mah ulah lain esen eta moal maju cenah ulah waka nyaritakeun moal maju nagara lakukeun bae heula hese tah henteu bisa tah henteu heulanan kos kitu teh eta sok loba nyaritakeun kos kitu mah cenah itu bahaya negara urang ulah waka nyaritakeun bahaya bisa henteu puguh dihayu-hayu ge eueuh hiji acan eueuh hiji acan ge saantero teh kiai teh loba desa kegiatan malulu Masya Allah karim nu ieu dagang kebo nu ieu dagang nu ieu manggung bae sapenting opat paeh di jalan sia tuh kan ayo segala rupa nu di organisasi emang ulah lain ulah cicing teh ya hese ternyata mangga bae mah jasa dagan diulah-ulah emang duniana di dinya atau terus bae tah mangan berarti cicing teh hese. Nah iyalah kiai nuku urang dirindukeun kiai anu tadi teh tidak pernah mengerjakan apa-apa
balikan deui ka pondok pesantren nu sakieu megahna indah kalau bener pondok pesantren mun kula ngora kene kula mah daek mondok di dieu asal tapi bisa mah asal kene bae nya da urang doakeun mudah-mudahan kipudolina dulur kula alo kula dibere kuat dibere tawakal dibere yakin ka Gusti Allah juga pendampingna alo kula Siti Hajah Badiah mudah-mudahan dibere tawakal jeung yakin ka Gusti Allah majelis taklimna mudah-mudahan dibere mabruk ku Gusti Allah pondok pesantrenna dibere mabruk urang kabehan dibere terbuka mata hati teh hese barang kurang dibuka jahe horega dan ulah nempo pondokna ulah nempo majelisna tapi nempo manfaatna nyaungan jelema nu endeu ka Allah masyaallah kari geus lain lalagaan hese nyaritakeunana kos kitu teh maka usia anu endek mileleheung ieu nyelesaikeun make ya Robi bila apa ulah sih apa teu kudu geus bae perorangan bae mangga coba tinggal di deuleu bae setik deui mah eta atawa teu kudu ku Haji Pudoli bae teh mah dilangsungkeun atuh aja nah ieu lah malam ieu nomor kahiji haul Ibu Hajah Ummu Kulsum urang doakeun mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana sakali di mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun dicaangkeun di kuburanana ditarima amal ibadahna dibere naimul qabri ku Gusti Allah kitu nomor kaduana pondok pesantren mudah-mudahan dibere mabruk ku Gusti Allah dibere pinuh kebarokahan ku Gusti Allah sehingga bener-bener ieu teh menjadi bintang nu kadeuleu ku malaikat lamun urang di dunia neuleuh ka luhur neuleuh bintang jeung bulan malaikat di luhur langit neuleuh ka handap majelis taklim mushola pondok pesantren nu kadeuleu ku malaikat harurung etalah kiai-kiaina nu bener-bener teu boga pagawean iwal ti ka Allah subhanahu wa ta'ala sakitu ala kadar ngareuwah-reuwah dina wengi ieu apunten sim kuring dari nama moal ge tali jeung kurang sehat ta ieu mah alhamdulillahirabbil alamin jadi malam ieu resmi pondok pesantren Al Hijaiyah dibuka menerima murid baru dengan uang miftah salah aing tah ayat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami baligh maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم نبينا الأمير ليس لا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوالم والتعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم. نعم سرى طيف من وفأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من تذاكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا صحاب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين اللهم اجعلنا يا الله في زمرة الذاكرين في الدنيا والآخرة واشرنا معهم يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق لأقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.